Bismillahirrahmanirrahim. Alul hakikati ari ahli hakikat. Eta ma'al yakini sarta yakin. Ahli hakikat mah ibadah teh jeung yakin hate ka Allah. Wa ahlu dohiri jeung ahli dohir mah eta ma'al imani sarta iman. Ari ahli hakikat mah tajalli teh ka Allah. Ari ahli dohir mah ahli syariat. Percaya hungkul teu bisa ningali ka Allah. Apal teu katingali sifat Allah teu katingali ku sirna. Komodat Allah mah. Iman we percaya we hungkul kana ayana Allah, geus kitu. Beda nate tah kitu. Ahlul batini jeung ari ahli batin. Ahlul batini jeung ari ahlul batini ari ahli batin. Ai ahlul hakikati tegasna ahli hakikat. Ilmuhum ari nyahona itu ahli hakikat ta'ala ka Allah ta'ala. Eta ma'al yakini sarta yakin. Ai ma'ar ru'yatil iyani tegasna sarta ningali nyata. Satrip miring tajalli ka ilaihi ta'ala ka Allah ta'ala. Ru'yatul iyan teh ningali nyata teh tajalli itu ku hate. Jadi ku hatena katingali apal Allah, sifat Allah, dat Allah tingali. Hati mana nu ningali teh sir. Qalbu ruhu sirru sir. Biak bikuati imamihim kusabab kuat imamna itu ahlul hakikat. Li khulusihim karena bersihna ahlul hakikat. Aya li salamatihim karena selamatna ahlul hakikat. Min wahmir rusumi tina sangka salah karena bentuk makhluk. Rusumi tegasna tina bentuk al mauhumi nu anu dihaya anu disangka salah al mauhum. Bi jopil wasti dina tengah-tengah bobolong. Dina bobolong anu aya dina tengah-tengah mina dibagi tina otak. Aya otak kareup, otak tukang di tengah anu bolong teh eta tempat waham. Khayalan. Itu di dieu eta. Tak lamun ngadengikeun anu nyaritakeun Jabal Nur di Mekah teh. Long urang teh ngahayalkeun. Jabal Nur teh juga purut kitu teh. Atau juga cakrabuana. Eta iya ya. Ya di tengah-tengah. Waham, matak jalma mah di mana ngadenge mun can nyaho timbul waham. Mana yang boga budak awewe, daek neng teh kasih anu saha Kang jahit teh ye jangkung. Tuluy kulitna koneng. Leungeunna berehan, duitna loba long. Awe teh mikir juga si anu sugan dah gitu. Eta mauhum rusumul mauhum di dia. Aya wae di jalma mah kabeh ge lamun can nyaho mah. Jabal Nur teh juga cakrabuana gitu. Ari geus mah ka ditu teh jiga cakrabuana. Moal aya waham anu geus ningali. Tak ka Allah ge anu can tajalli mah paham. Mentak aya nu dibayangkeun Allah teh jiga kalangkang gitu. Allah teh make ikut barang-bang semplak itu. Mikiran juga naon Allah tehnya. Nu teh nyaho mah dipikir ku otak tong dipikiran dat Allah mah sia. Rek mikiran mah makhluk Allah tapakuran ku anjeun makhluk Allah. Ke nyaho ka Allah. Mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Allah mah teu jiga anjeun, hirupna teu maot heula. Tuh pan ngaji hakikat ka guru. Kete lang mikir oh jadi hirup Allah jeung aing beda. Cik maneh teh. Jadi nek kadakeun Allah teh moal jiga urang. Wah. Aing ge lamun dipentaan pan budak menta we bari ceurik dibere we nu moal mere ge aing ge ka Allah sugan kieu. Teu bisa dipaksa Allah mah. Atuh sia mah kitu mah nyangka jiga maneh Allah teh. Beunang dipaksa pedah keukeuh menta dibere we. Salah. Salah nekadkeun Allah eta teh. Lain kitu data Allah mah. Atuh urang terkena teu bisa ningali teh, mengenal teh dengan sifat-sifatnya.
Tak ngaji ilmu aqaidul khamsin, mengenal Allah kunaon ku sifat. Sifat Allah teh kudrat, irdat, ilmu, ayat, sama basar, kalam. Diaji kumaha ngamaripatkeun sifat kudrat. Bisa Allah nu lain ladang diajar, bisa Allah anu teu bisa kahalangan. Urang mah bisa, tapi kahalangan kulantaran gering jadi teu bisa. Bisa macul, bisa ngan gering teu bisa macul. Kada kahalangan ku gering. Seuneu sok nyen tutung, tapi kulantaran basa jadi teu tutung. Kahalangan seuneu teh kunaon? Ku basa makhluk eta mah Allah mah teu bisa kahalangan, teu bisa dihalangan. Eta teh meunang ngaji ti guru mursyid. Jadi anjeun ge nekadkeun Allah teh bener, tapi mengenalna ku sifat-sifat. Nah gitu. Malah salah teuing nekadkeun Allah. Tah eta mah ku iman nu can tajalli mah. Iman mah percaya, tapi nu make dasar makrifat. Ngaji aqaidul khamsin. Can nyaho sebenarnya mah ka Allah. Batur mah tajalli ningali ieu apal Allah, ieu sifat Allah. Tajalli kadat Allah. Ningali hatena. Geuning urang teu ningali. Di urang ge sebenarnya mah lamun aslina mah ningali, ngan teu ningali sote ka hijab. Kahalangan kunaon hate urang tina ningali ka Allah. Kahalangan ku sangka hate nyangka wujud kanu teu wujud. Saeta matak cek Imam Junaid Al-Baghdadi tarekat pangdeukeut nama tekadkeun makhluk kabeh teu wujud geura usul ka Allah mana. Ya nempo sawah aing aya, nempo pamajikan aya. Matak ari keur salat Allahu Akbar rayap gamar pamajikan gamar hate gamar anak na salat gamar sawah motor tilu asup kana hate kabeh. Atunya nyeremeng-remeng ka Allah teh ka hijab ku gambar akwan. Lain akwan anu jadi hijab. Da Allah moal kahalangan ku nu leutik. Hate anjeun nu ka hijabna mah. Kunaon lain gambar akwan batur ge anu wusul bogaeun motor teu sing jadi hijab. Naon atuh? Waham jeung hoyali nu aya dina teh anjeun nu ngahijab hate. Da batur mah waham jeung hoyali kajeun boga motor ge teu jadi hijab, tajalli we ka Allah. Boga duit teu jadi hijab sing salomari ge. Ari urang boro-boro ku duit urang ku duit batur ka hijab. Mikiran duit batur sia mah. Keur naon mikiran duit batur teu guna. Eta jama meuli motornya, coba nu hejo cek aing melu beureum. Mikiran motor batur. Jalma nu sok komentar amal batur mah lain al-arifillah. Al-arifillah mah sibuk ngabahas amal sorangan nepi ka teu kaburu ngomentar amal batur. Karep teuing batur mah kopiahna rek hejo rek beureum lah. Paduli teuing lain urusan aing itu mah. Ah kitu. Kontak ari jalma anu tarang ngabahas amal diri mah amal batur dibahas. Si eta mah salat di juru katuhu cek urang mah juru kenca. Geus pugu di katuhu mah eta teh cek aing mah aya anu juru katuhu mah geus pugu sisi jalan ket aya nu leumpang geura mikiran nu leumpang sia teh. Dibahas awal batur. Lah adan mah kesapikeun masalah ria itu dibahas awal batur. Ulah amal urang we rek dibahas mah. Bala sibuk ngabahas amal sorangan, poho kana ngomentar amal batur. Tah eta al-arif biram, tahu diri. Imah batur di komentar siung. Eta dina otak, awas ya. Ayat tempat waham. Wan kisafil ilmi laduni jeung terbukana ilmu laduni. Tuh anuroni nu bangsa nur asabiki anu ti heula. Lahum ka itu ahlul hakikat. Ahli hakikat mah salamet. Naon hatena tina rusum, tina waham jeung hoyali. Itu
Jadi ahli hakikat mah ma'al yakin jeung sarta terbuka ilmu laduni. Li ahlil hakikati ka ahli hakikat. Pa'ayanuhu maka nangtukeun itu ahli hakikat ka Allah. Mu'ayanah tuh. Pa'ayanuhu teh nangtukeun ningali ka sajeron makhluk aya nur sifat ditangtukeun ku hate sajeron nur lamun uing ditingalikeun ku Allah sir ka sajeron ieu nur tangtu ningali dat Allah. Mu'ayanah eta ngaranna. Can ningali dat tapi geus nangtukeun. Wasahaduhu jeung nyaraksi itu ahlul hakikat ka Allah. Bi asrarihim ku pirang-pirang sirna itu ahlul hakikat. Wasaru mangka jadi itu ahlul hakikat ay ahlul hakikati tegasna ahli hakikat eta ala yakinin netepan kana yakin bila sakin taya mangmang alallahi ta'ala ka Allah ta'ala. Wasabitin jeung anu tetep ay lazimin tegasna anu tetep wa kuwin jeung kuat wa jazimin jeung pasti qotiin tegasna anu pasti hatala tujal jiluhu sehingga teu ngagenjlongkeun gitu. Karena itu kaitu siman naon waswasatun pirang-pirang panggoda setan waswasah allati anu tu waswisu ngawaswaskeun itu silati bisudurin nasi kana hate-hatena jelema. Itu minal jannati ti surga wan nasi jeung manusia wallahu alam. Wa ibtidaul yakini ari mimiti yakin ay awaluhu tegasna mitina itu yakin wa itu awal eta al mukasyafatu mukasyafah. Mimiti yakin teh mukasyafah wa yaritu mukasyafah eta hudurun hadir ma Allah taala sarta Allah taala. Layun atu teu disipatan itu hudur teh bil bayani ku bayan ku pertela summal muayyanah tuluwi muayyanah ayu ayinuhu tegasna nangtukeun alu hakikat ka Allah bi qulubihim dina hatena itu al hakikat. Summal musyahadatu tuluwi musyahadah muhadarah mukasyafah muayyanah musyahadah tuh. Summal musyahadatu tuluwi musyahadah ayashaduhu tegasna nyaksi alu hakikat ka Allah bi asrarihim ku pirang-pirang sirna Allah hakikat kama seperti perkara marron geus kaluat itu mah. Wandur kudu ningali anjeun huna katakan itu bab sok dina geus diterangkeun tinggal itu. Walida karana kitu karena itu al madzkur nu geus ditutur. Walidal malkuri jeung karana itu anu geus ditutur qala ngadawuh sa Amir ibnu Abdil Qais rahimahu muga ngarahmat ka itu Amir. Insyaallah taala Gusti Allah taala lau kusifat lamun dibuka tah ai uzila tegasna dileungitkeun naon algito tutup ai satru tegasna tutup wal hijabu jeung tegasna halang majdadtu mangka teu tambah kaula ana tegasna kaula ala maripatin tepan kana maripat kaula billahi ka Gusti Allah illa yakinan angin yakin. Lamun hate dibuka ku Allah tambah yakin gitu. Al makna ari makna lau kusipa lamun dibuka naon hijabu qalbi halang hate kuring. Majdada teu tambah-tambah naon illa yakini angin yakin kuring. Ala maripati kana maripat kuring billahi taala ka Allah taala. Nambahan yakin dina marifati ka Allah. Ahlu dohri ari ahli dohir ahlu syariati tegasna ahli syariat. Ilmuhum ari ilmuna ahlu dohir billahi ka Allah. Ari nyahona ilmu dohir ahli dohir billahi ka Allah eta ma'limi wani sartana iman. Itasdiki tegasna ngabenerkeun bil ghaibi kana gaib ka alam gaib. Mana bi ghaibatihi kana gaibna Allah. Allah teh eueuh tapi ditekadkeun aya padahal mah teu bisa nyaksi hatena mah eta yu'minuna bil ghaib ngaranna. Labil musyahadati lain kalawan nyaksi lain sir nyaksi ka Allah. Percaya hungkul ngabenerkeun hungkul. Bi asrarihim dina pirang-pirang sirna itu ahli hakik ahli zahir.
Ahia tegasna allati anu hiya ditulati eta mahluha tempatna musyahadah. Libaqair rusumi karena tetapna bentuk karena masih kene katinggalina ku hate bentuk makhluk. Suratil mukawanati tegasna rupana itu pirang-pirang makhluk. Min husniha tina alusna itu mukawanat. Wa qabiha jeung gorengna. Wa qabiha jeung gorengna itu mukawanat. Kabiri wa kabiriha jeung gedena mukawanat. Wa sogiriha jeung leutikna mukawanat. Bisifatil hawadisi min sifatil hawadisi tina pirang-pirang sifat anu anyar. Minas sifatil hawadisi maka alif lam. Tina pirang-pirang sifat anu anyar. Biwukupihim ya itu teka ciri biwukufihim ku sabab cicingna itu ahli dohir wa itlaihim jeung ningalina ahli dohir ma'adzawahirihim sarta pirang-pirang dohirna itu ahli dohir ningali kana dirina aya ahli syariat tegasna ahli syariat la ma'abawatinihim henteu sarta pirang-pirang batina itu ahli syariat ahli dohir ila sa'ila mukawanati kana sakakarina pirang-pirang makhluk liana karena mukawanat eta mawjud qaimatun anu ngadeg bayana aidihim di hareupeunana itu ahli dohir gitu wa khalfihim jeung tukangan ahli dohir wa halihim sakulingan ahli dohir gitu wa ya ta'ar itu mukawanat eta muta'alaqatul imani pirang-pirang anu dicumantelan ku iman. Nah gitu. Kapan dipakai iman teh pedah makhluk dipakai dalil ka Allah. Eta ahli dohir mah sakitu guys. Jadi iman teh cumantel ka makhluk. Makhluk dijieun ku Allah. Percaya bae kana yen nyieun teh ieu teh makhluk Allah. Sakitu we geus teu bisa leuwihna. Teu bisa nempok ka jeroanana. Lamun kamari mah nempo tangkal kalapa we hungkul. Aing teh menang duit teh pada aya tangkal kalapa. Teu nyaho bapa, teu nyaho Allah ka jeroan. Lamun nyaho mah bapa nu melakna moal nempo tangkal kalapa, bapa aing nu hebat. Ieu mah teu tangkal kalapa nu hebat. Da mahjub kahalangan. Ek ningali apal kahalangan ku asar. Ta eta mal iman eta mah teu bisa nempok ka sajeroan makhluk. Telem urang mah ta Quran ge ilmul ibarohna baca hartina Al-Quran kudu nyaho logatna kudu apal tapi tempok ka jerona ulah samet logat samet harti mindahkeun bahasa wungkul meuli we tarjamahna ti toko dianggap geus bisa we ngartian Quran. Waduh teh ilmul isarohna can kapangi, ilmul lataifna Al-Quran can kapangi, ilmu hakikat sabaraha lapis Quran maknana ka jero cisok. Asa geus bisa pedah geus buat tarjamahna teh geus bisa ngalogatan tafsir teh geus we can ka tepi. Isarana bismillah naon, alhamdulillah isarana kana naon, ilmul isarohna nu dituduhkeun ku bismillah teh naon makna nu dituduhkeun makna anu dina ilmul lataif ilmu ma'anil ghaibiyahna ieu ayat teh apal hakikatna ieu ayat hakikatna Al-Qur'an nauhidkeun Allah matak inti ajaran Al-Qur'an mah tauhid ka Allah. Lamun maca Al-Qur'an dimaknaan tapi teu ngabuktikeun tauhid can nepi kana hakikat ilmu Al-Qur'an. Jadi ladang maca Quran teh kudu nauhidkeun Allah. Matak ilmul isyarah, ilmul lataif, ilmul haqaiq jeroan Quran bacaanana teleuman ku hate urang. Apa ya boga tarjamahna hungkul, ngaji tafsir di logatan hungkul. Teu apal ilmul isyarah. Seperti nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lain nuduhkeun tempat ka Allah taala. Gitu. Lain ngukurkeun deket jeung jauhna makhluk Allah ka diri anjeun lain. Naon nuduhkeun kana yen aya makom bakomu pasir batur mah. Ilmul isyarahna teh eta aqrabu ilaihi min hablil warid teh. Takwil manana. Oh, makom bakomu pasir.
makombu pasir bakomu pasir teh kudu majdub heula kakara. Apal makna isaroh, makna latoib, makna haqaiq na Al-Quran. Baca ka jero urang. Kitab ge sarua, ulah dibaca logatna hungkul ieu teh kitab teh kudu teleuman maknana. Ieu teh isi ieu kitab Jami'ul Mughni teh ilmu waliullah. Mun anjeun ngaji kana kitab tuluy dauqiyah dina eta makna kitab wali maneh oge sarua tak kitu. Bisa yang apal ilmu wali teh ta ieu eusina kitab ya. Tak ceuk iblis mentong diaji ieu teh bisa jadi wali maneh. Ulah ngaji sia teh kana eta. Awas bahaya sia teh. Wah, mate arek ngaji kan loba setan maridna. Geus aya we gogoda. Lamun teu hujan ban bitu. Ieu teh jadi tinggalkeun aing ngaji teh kaburangan. Henteu ban bitu mogok mobil. Ya we gogoda ieu. Setan marid di pasar ka pesantren aneh. Arek init nyeri huntu tulus. Huntu cager. Hate mung, aduh kayak geuning can ini tuh mung hate teh. Kayak isuk terus gitu. Eta setan marid dina hate. Eta kudu mujahadah, lawan nafsu. Aing kudu perang jeung nafsu ya. Sebab mung aing kudu jadi waliullah ya, sebab boga mung. Dijieun taroki jeung suluk. Tarekat maneh naon? Aing boga hate panyakitna mung. Geus ka Allah. Mujahadah. Nu mujahadah musahadah kitu man. Lamun teu mung mah maneh rek merangan naon nafsuna eueuh. Ulah jadi halangan, aing ulah eureun jadi santri peda mung. Lawan ku aing, sabab ngalawan nafsu aing jadi musahadah ka Allah kitu. Si orang teh jalan jadi waliullah, santri teh mung. Ori kitu mah lancar-lancar wae sia teh tuh. Ka pondok lancar, si aman duitna lancar, eueuh halangan. Wah, hese jadi walina nu kitu. Ya nu gogodana loba. Wah. Tereh jadi walina. Tak ulah senang teuing rupa. Nu loba anu loba rintanganna mah tereh usulna ge. Ya teh geus jaba gering aing teh, jaba mung. Wah, coba teh ngawasal we geus menguntuy. Jaba duit eueuh. Mung gering teu boga duit. Kalau baneun teu. Ngawasal padahal kalau mun dilawan kumaneh tereh jadi kakasih Allah nanti. Lantaran teu ngaji ka guru sia mah teh udah geus we. Geus kahalangan teh geus lawang dobrak kahalangan teh. Tah kitu. Bipatilami kalon patah lam muta'allaqat allati anu ya ta'allaqu cumantel itu iman biha kan itu lati walakin ingkanu tetapi lamun kabuktian nah itu si ahli dohir eta yaruna ningali itu ahli dohir kana itu mukawanat atau muta'allaqat teh kadinya atau kana mukawanatna tina naon layak kadu teu deukeut-deukeut teu deukeut gitu layak kaduna teu deukeut-deukeut itu ahli dohir ayu minu kana yan iman itu ahli dohir billahi ta'ala ka Allah ta'ala aja wa jalla bal mahjubuna berikan dihalangan kabeh itu si ahli dohir anhu ti Allah bisa babistidlalihim ku sabab ngalap dalilna tu ahli dohir waruyatihim jeung ningali ahli dohir biha kana itu mukawana pamata tahroka samang roba khotoro tegas ngerteg naon qalbu sahibil yakini gitu hatena jalma anu ngebogaan yakin qalbu al haqiqati tegasna ahli hakikat li ghairillahi ta'ala kalian Allah ta'ala
minal mali tina harta wal jahi jeung kaagungan war riyasati jeung kapangkatan wal mukasafati jeung mukasafa wa geria jeung diantinu kabeh bi anal tapata ku yen ngareret itu si kolbu aya nadoro tegasna ningali naon kolbu hatena siman lahdotan sareretan min lahadoti tina pirang-pirang reretan itu kolbu min halin tina tingkah aya akhwali qalbi tegasna tingkah hate ka sobri seperti sobar warido jeung ridho wa tawakkuli jeung tawakal wa nahwiya jeung bangsa nu kabeh au min makomin atau tina makom min makomati ahli iradah ti makom ahli pakarepan minal mukasafah tina mukasafah wal musyahadah jeung musyahadah wal pana jeung pana au min gueri lahi maksudna au min gueri atatilian Allah minal agyari tina agyar nakoso maka kurang ayat do'ifa tegasna lemah naon yakinuhu yakina itu si iman ilaihi ka Allah lamun ahlu yakin aya kerteg hate kalian Allah sareret we ulah loba eta teh kurang yakin teh ka Allah wajibu mangka wajibna istighfar minhu ta'ala ti Allah ta'ala diana qalbahu karena sanati cuman eta maksiatun doraka inda ahli batini munggu ahli hakikat ahli hakikati tegasna ahli hakikat gitu wajib istighfar wa matalam yaktur samangsa teu ngerteg lahu ka itu ahli batin bi qalbi dinatena itu ahli batin non khatirun kerteg min khatiratihi tina pirang-pirang kertegna itu ahli dina pirang-pirang kertegna itu si jalma tina pirang-pirang kertegna eta si jalma li ghairi lahid kina kertegna qalbu atau kena qalbu min khatiratihi tina pirang-pirang kerteg nu aya dina qalbu li ghairi lahi kalian Allah kamula mangka sampurna naon yakinuhu yakina itu ahlul hakikat ayakinu sahibil yakini tegasna yakina anu ngabogaan yakin pasabata mangka tetep ala qalbi sahibil yakini kana hatena jalma nu ngabogaan yakin naon muraqabatu muraqabah ay mulahadatu sirri tegasna ngareret nasir ala dawami netepan kana mayeng ay latap turu tegasna teu pegat gitu abadan itu muraqabah abadan salawasna wa hiya tahditu muraqabah eta muraatu sirri muraatu sirri ngaraksana sir latifatun tegasna latifah bil qalbi dina hate bimulahadatil haqi ku ngararet kuningalina ka Allah anausana Allah wari Allah eta al fa'ilu anu midamel al mawjudu anu mawjud ma'akuli khotaratin serta pirang-pirang kerteg min khotirati qalbihi tina pirang-pirang kerteg hatena itu alula hatena itu si man mankeun we teh malah atawa kakolkobukeun teu naon atau ahlul batin kadinya ka ahlul batin teh naon wasubiha jeung disarupakeun naon halhu tingkahna itu sahibul yakin tak kana sahibul yakin we bihalil hirati kana tingkah ucing bihalil muraqabatiha dina tingkah ngintipna itu si hiroh ail hirati tegasna ucing li soidi kana bongboroan karena boroanana wah waritu soedi eta apa rotu berit pas ucing ngintip berit ningalina sir ka Allah teh ningalina hate ka Allah teh muraqabah mah kawas ucing ngintip berit pang anteng ori culang-culung malain ge ngintip betul tak kitu ngintip-ngintip muraqabah teh kitu jadi istiqomahna zikir ka Allah eta muraqabah tak muraqabah teh beda-beda aya muraqabah dina makom wahidiyat dina ahad wahdat dina ahadiyat muraqabah ahdiyat aya dina makom ahdiyat ge muraqabah naon istiqomahna sir tajalli ka Allah eta muraqabah ahdiyat eta tajalli kana nurdat muraqabah ahdiyat ari muraqabah dina makom hanap mah mayang eling ka Allah ngintip-ngintip ka Allah gitu muraqabah dawamun nadri anggarna ningali teh muraqabah ucing ge kitu pamata taharoka samang-samang sarobah
khotoro tegasna ngarteg naon qalbu sohibil yakini sohibil imani hatena anu ngabogaan iman bil ghaibi kana gaibna Allah ghaibihi tegasna kana gaibna Allah kana kabuktian itu sohibul yakin teteyan duru ningali itu sohibul yakin wa yuridu jeung ngarepkeun sohibul yakin al ajilata kana dunya bighairi kasalian Allah bigairin teh kalian Allah bima tegasna kalian kana perkara siwallahi salian Allah wa pinus khotin mah li ghairil amril ilahi cenah kana lianti parentah nu bangsa kapangeranan li gorima tegasna kana lianti perkara amarona marentah sallallahu Gusti Allah ilahi kan itu mah nakoso maka kurang non imanuhu imana itu syaibul iman itu umpat tegasna lemah non imanuhu imana itu syaibul iman lianal imana karena sana iman indahum mungguh ahli syariat etayan kusu sok ngurangan itu iman bil maksiati kusab doraka mukhalafatul amri tegasna nyulayaan perintahan Allah qasdan kalawan dihaja diseja kama yajidu seperti namahan naon dalika itu iman bituati kusab taat ari keur ibadah eta keur kuat cenah iman teh tamah wa ya ari tu taat eta muwafaqatul amri metukanana sesuaina jeung perintahan Allah ta'an karena taat akhdan ngalapna mansubun ari teh eta dijabarkeun akhdan bifi'lihi ku fi'ilna itu lapad akhdan al muqaddari nu dikira-kirakeun ditakdirkeun min khobarin tina hadis la yazni teu zina sa azani nu zina hidayah yazni dina nalikana zina itu si zani wa itu zani eta mukminun iman nakoso tegasna kurang naon al imanu iman kurang imana indahum munggu ahli syariat wa mata taharuka samang-samangsa robah non qalbu hatena itu sahibul iman bil amril ilahi taharuka teh ngerteg maksudna bil amril ilahi kana parentah nu bangsa kapangeranan el makmuri tegasna anu diparentah non bihi tual wa qoma jeung ngalakonan itu syaibul iman amal tegasna amal bihi itu syaibul iman bihi kan itu parentah Allah bil amril ilahi tegasna parentahan anu bangsa kapangeranan kamula mangka sampurna naon imanuhu imana itu syaibul iman billahi ka Allah ta'ala muhur Allah bisa mihim dina sangkana syaibul iman dina sangkana itu ahlu syariat mulai ahlu syariat dia di Allah Ta'ala karena sana Gusti Allah wari Allah eta al-ghafuru anu seueur ngahampurana ar-rahimu tur anu welas asih lamun al-ghafuru ar-rahimu manana ar-rahimu tetilu hiji ampunan kadua pemberian katilu kagampangan eta mana rahim hartina Allah sanggup ngahampura kajen eta dosa hese nyebutna balas loba hese nyebutna balas gede rahim eta manana tas al-ghafuru ari al-ghafuru mah anu sanggup ngahampura karena dosa anu leuwih badag jeung leuwih gerde leuwih loba deui al-ghafuru wa maksiatu ahli yakini ari maksiatna ahli yakin ahli hakikati tegasna ahli hakikat eta kufrun kufur la imana tegasna eueuh iman lahum ka itu ahlu hakikat indahum munggu ahli hakikat bil hakikati kalawan sanyatana li ikhlalin karena kosong al goplati tegasna poho anillahi ta'ala ti Allah ta'ala wal goplatu jeung ari poho eta la yakturu tengertek bibalihi ku hatena itu si sahibul yakin albatata sama sekali bihi ka Allah kama qaulu seperti ngadawuh para ulama al mafhumu anu dipaham min qaulihi tina dawuhan Allah wali anna hasanatil abrori jeung karna sanyanyana pirang-pirang kaalusanana jalma nu makom abror eta sayyiatul muqarrabina pirang-pirang kagorenganana jalma nu dina makom muqarrabin cek abrorin mah eta teh kaalusan cek muqarrabin mah eta teh kagorengan cek abidin mah salat eta teh keur migawe alus ari cek muqarrabin mah eta salat sabab teh nyaho Allah keur kakalebekan di neraka beda al ayah al abroru ari abror ari ngaran abror hum ari tu abror eta as-solihuna ulama solihin wa hum ari tu solihun eta al ulama ul amiluna ulama nu amal kabeh itu wal muqarrabuna ari muqarrabin eta as-siddiquna
sidikin wa hum sidikun eta al auliyau para wali beda. Abrorin mah nu saroleh ulama solihin, adi sidikun mah para waliullah mahbubin eta teh beda. Pahala qadri suudi makan netepan kana ngitung-ngitung kana derajatna naik unggah pikulli sain dina hiji perkara yakunu kabuktian naon al-hubutu turun. Nuzulu tegasna turun an kulli sain tina hiji perkara. Ari naik mah kumaha turun, mun naik na luhur turun na lila, mun naik na handap turun na sakedeung, geus kitu. Naik kumaha turun kumaha naik. Wa min dalika jeung tina itu nu geus ditutur il madzkuri anu ditutur min qaulhi ta'ala tina dawuhan Gusti Allah taala wali anna hasanatil abrori ilaih qalu Umar ibnu Farid ari dawuhan Ibnu Umar Farid rahimahu muga ngahormat ka Umar Farid sallallahu Gusti Allah taala paradia jeung muga tinggal bendu Allah anu itu Umar Farid wala khutirat lamun dikertegeun li dikuring bisiwaka disalian ti Gusti naon irodatun pakarpan nafsaniyatun nafsiyatun bangsa nafsu ala khotiri netepan kana teguring ay ala qalbi tegasna dina kerteg hate kuring sahwan tingkahna poho ay gopalan tegasna poho an kati Gusti kodo itu maka ngahukuman kuring wah kumu jeung ngahukuman kuring anak tegasna kuring wah kumu jeung ngahukuman kuring biha kana itu irodah diridati karena murtad kuring. Astagfirullahaladzim. Cek Umar Farid mah lamun oing dina keur ibadah teh ngerteg we saeutik bangsa nafsu dina hate geus dihukuman murtad we aing cenah hate teh urang mah geus poho sapopoe ge boro-boro ngitung murtad asa teu dosa asa ka surga we balas teu apal hakikat wa masalu hadal khotiri teng ari misilna ieu kerteg murtadin anu murtad indahu mungguh Umar Farid eta yaktu nyumput itu misil yahfa tegasna samar itu misil an gueri ahli yakini tilianti ahli yakin kerteg nu eta teh moal kapanggih ku jalma-jalma anu tukang poho maka Allah kudu ku ahli hakikat karasana. Musyrik kopi mah moal nyahun kecuali ahli hakikat, moal ngarasaeun kecuali ahli hakikat. Keur musyrik kopi teh teu ngarasaeun musyrik, ari ahli syariat mah. Ahli zahir mah. Yani nujam musonib ahla zahiri syariati ahli zahir syariat. Wa maksiatu ahli imani ari maksiatna ahli iman bil ghaibi kalam gaib. Ai ahli syariati tegasna ahli syariat. Kama seperti perkara maron geus kaliwat itu mah eta naksun kurang. Adi pun tegasna lemah pihi dina itu iman. Ai pilih iman itu tegasna dina iman kama seperti perkara maron geus kaliwat non bayanuhu pertelaan itu mah. Wa marotin tingkahna lain ngan ukur sabalik. Wallahu taala alamu wal khotiru ala khamsati aksamin wallahu alam.